ningali sawah anu meunang angler lur. Tuh. Wah. Tuh, wah. Yang ayeuna mah sawah teh untuk dipopok tuh. Ayeuna mah di kieu tuh atur nuhun ja. Atur nuhun ka pemerintahan setempat. Ye rehna ayeuna mah pembangunan teh ka sawah-sawah dibangun ya. Tuh. Meunang ngangler karek beres ngangler lu. Rek diplakan sawahna ge. Dibibitan deui lah, pembibitan. Gitu lur. Tah. Sawah meunang ngangler, karek beres ngangler. Aya bibitna lur. Bahan keur bibitna tah ieu lur. Bahan keur bibitna. Siap-siap melak pare lur, siap-siap tah. Ya.